Mereka mana, Neng? Disomong gitu. Neng terang teu kunaon pelangi satinggalna setengah Sekarang naon teh ku ah? karena setengahnya lagi ada di mata Neng. Tinaon ka kawal hoki juga kesambut ke bakta kokap. Kumatan. Iya, putra mamang tepang heula. Oh, mohon. Di kamana di dieu we di cali. Udah Neng. Ini cepetnya ratu ke dia. Ute mahal. Leuheung mahal teh mun aya. Ieu eueuh. Mun teh teh. Ah. Sek nangan teh. Hari jeung tenog. Atuh siap. Abah, Bah, Iya, Neng. di mana Abah? Iya, Neng. Di kandang meri. Naon, Neng? Itu neng pada angkat lah ke pasar. Oh, ini atuh Neng. Di ke pasar mah. Keula Neng, keula kada nyerus lah kedak. Ayo naon mah? Lah, yang Neng saprak panggilin ku soleh kamari, Neng sorak seri sorangan gitu. Sudah sering kumaha ya Abah? Eh. Aya wae. Make jeung surasuri kumaha kudu dipertikeun ku Abah tangkilang di kamar sok kieuan. Suri sorangan. Naon da katingali ku Abah ge. Si Abah maaf. Untuk neng mereka pasar lah beli kabujun siang. Duh, aya tanya ku kolot teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aya budak zaman kiwari. Aneh-aneh wae. Kamari dia ah. Kunaonnya sampai papangi jeung Neng Aisyah hate teh jadi gak menentu gini. Sare ka impi-impi, tuang ka bayang-bayang, tatapana senyumana endah ka bina-bina. Iya gitu nu ngaranna cinta pada tetenjuan pertama teh. Benar cek batur oge, sanajan beungeut sangar jiwa preman ku cinta mah lee. Paingan lo jalma nu kaedanan ku cinta. Aduh, Neng Aisyah. Mahal dia waktu itu dari jalan mana ngaliwat mangsa jalannya ya ayo palak lah mana sih lain balik Iki sakit duit Iya, duit ayah siapa yang dirarahan duit ayah Dekat sangleuy kemudian. tahu deh mas sekalian Kelat sepenuh. ayo ini
yakeun bapak aing. Yor, Yakeun, sieun. yakeun. Yor. Anjir, kayak awewe mending glowing gitu, lebat ke di heureyan mah. Mubajir. Mereka mana, Neng? Ini somong gitu. Lah somong kalau laki mah bisa dipelet. Naon sih? Ini nyegag. Tios ama resep ka istri anu galak teh. Ieu pa panyanakeun. Terus terkedah biasa dan mau rajin. Hayu isi teh apa mah dipayeun aya Ustad galak. Terus kesieun dah. Aduh si Kidris ngaheureyan pujaan hatiku. Kidris. Teh kuna naon? Ya Kidris ka dieu heula. Anggar maneh malah geus ikut campur urusan urang teh. Sia wawanian ngaheureyan budak si Ustad. Waduh sama ngarah maneh ge sarua bisa ngaheureyan. Asli plok tanyakeun jig kumaneh. Waduh aing tetep teu percaya. Oh jig tanyakeun kumaneh. Giling ku aing tanyakeun. Neng laras bapak Neng Ustad. Leres kunaon tuh? Karena kau telah meyakinkanku bahwa engkaulah bidadari yang akan menemaniku di surga nanti. Ahai! Goblok sia Kidris. Neng tong didangunya jelema edan saya eta mah. Tadi dijajak mah ku Aas. Mohon atuh ah. Neng eta wias ku Aas candakna. Biasa tong ada repot teu berat dah. Wias datang ada repot, manya teu enak katinggalna gelis-gelis nganak resep. Tadi kan ku Aas. Punten Neng dihaja, maksudnya ke kahaja. Ayo mangga dipayun. Neng terang teu kunaon pelangi satinggalna setengah. Sekarang kunaon tuh ah? Karena setengahna lagi ada di mata Neng. Ih, sia mau gembal wae. Sanes gombal Neng, eta cileuh na mata. Maknya ah. Maknya beli isi kieu. Coba disusutkeun. Aduh aku dan refleks jadi ngegele aja. Teu kunaon naon Neng tong bolo cileuh ku mah korong oge disangka korma. Ih, sia. Aduh, Neng nyari pisan ieu dada. Sebelum kunaon ah? Dada nyari karena hati Aa sedang memukir nama Neng. Ah, siapa? Punten kalau pasang. Sawios Neng, jangankan tigebrus ka sawah, dalamnya samudra pun kan ku selami demi Neng. Sok. Neng laras depan Neng Ustad. Laras. Siap. Seuring ngomong eta teh. Sok. Neng laras depan Neng Ustad. Karena kau telah meyakinkanku bahwa kaulah bidadari.